Bos, panas amat yuk. Udah kemana sih? Sih sebenernya mayungan sa sih. Panas be panas. Di bos mah marah bae. Atuh sih aja ngese, diajak nongki di witena. Belu aing kasih lah. Oh bos, maaf. Bos, ngomong-ngomong, eta saha nu manaskeun helikopter ngedudut amat. Ai siapan. Capek ngabejana. Eta mah anak buah aing keur ngadesel. Ih, aing. Saya ngontrak. Aduh, diseret blok buahan angel jasa. Itu nongol buah-buah acan. Kembang ge eueuh ieu mah. Anu temu jukutu-jukutu ieu mah deuh. Puyeng. Jadi petani mah pasti ya urusana. Kapan nak tanda di tanah deui. Hambur-hambur di teng bae. Nah, tukang tipu katipu deui lah. Ning. Aduh, panas amat yuk. Boga bos ngke. Duh, hilang. Ai sia kalah ka molor. Musa yo. Giti, ieu deui kunaon? Aduh. Betul baik. Grancia. Masa Allah ieu. Ngalangan bae. Lah, geus maker pusing. Teh pernah dipacul kok ini. Ngalangan. Aduh, cangkene bae ieu. Perasaan yang macul aya setengah jam ieu. Duh, tapi rada perih beuteung. Aduh, aing pager. Pasutin ieu. Aing jadi anggota DPR mah pageran beusi ku aing lah. Aduh, aing padahal main sangkeuk ieu macul bae. Tampang dong Pino Bastian kieu macul. Guk geus keren aing ieu. Dong Pino Bastian jasa pokona mah. Cak aing mah. Berhubung pembajakan aing alabatan bebek, ngawek-wek bae bacotna. Mending aing di sawah aing macul lah. Tapi saya lewat eta. Teu sopan-sopan ka aing. Yang pernah galangan itu ku aing deueukeun galangan ajur pokona mah sia. Tapi yang misalnya pembajakan aing keur ngejo eta ulana minta ampun 1000 ampun pokona mah. Apalagi keur nyambel pas goyangan pelem geus. Aing teh malam Jumat aing teu kawawa. Di tas eta. Tanggal-tanggalan jauh di terajangan.
Aing geus beteng peurih. Bete aing milih serangan bae. Dah, ini status bela. Di ieu kelebihanna ieu kantong es sempakan nang beli di pasar malam. Update status dulu. Macul guys, asik. Pengen komentar janda paling gak mau jauh. Astagfirullahaladzim. Beneran amat aing boga salaki. Imah mau ngomong nak macul. Datang ka dia kulon ngajedong video dulu. Cenah ngomong mah yang dianturan. Segala mesen lok asin, sayur asem, sambal delan, laju cenah yang lalap jengkol ngora. Kunaon datang ka dieu diuk bae. Karuad aing mah. Ih, janeng. Hei, ari dewek ngomong manak macul, kunaon datang ka dieu nyangheuy dong blekok. Neng. Aing. Geus mau beteng peurih. Hate peurih, awak peurih, beak geus. Ngomongna eta ngarong bae. Henteu, Neng. Neng, masakanan gitu pe ieu. Yo, kami mah bari sarewet yang bawel ge. Karunya bae ka dewe. Tunggu sekuduna Neng, kasalaki mah. Soal ngomong geradar tah. Emang mau kenan tuh kuari. Itu lebih serangan. Tah, Marah beneng. Ih, jaheueuh. Geus kakang mau salah pilih. Aya lok asin tilu, jang aing kabeh ieu mah geus aya keju segala, sambal. Aya naon ya? Sayur asam lain Neng. Geus pas lah pokona mah. dewek mah ngeunaheun tinggal dahar. Ulah poho. Tas dahar mah langsung bayar tak ka warung. Pan bayar Neng. Olah, eta sayur menang ngahutang. Jak kami tok dibere duit ku dewek. Eta nu dahar. Panggil mah cager. Aya gagawe be liali. Oi, lunang nasi dahar. Irasia meru tangga pakaing. Woi, aing bosna kudna aing nu nagih. Hogeus geura. Dikira saya baru utang nak. Engke juragan, sarehna ge can buahan. Ulah sok lo balesan. Bayar utang moal sia. Masuk papilueun. Ini mah urusan aing, urusan bos. Gan. Galak-galak Ya atuh, ogan, nagihna. galak. Kayak gini bayar aya boga duit Emang mah. si bos mah galak bayu. Nyaho ulah galak. Moal teh, moal galak-galak. Emang selaki teteh hampe nu ngabohong bae. Ari kabikang mah leuleus. Cilok cara kaing. Galak na minta ampun. Hari itu mah bos, nuhun. Oh teh, aing geus kitu mah orang pamit balik heula. Udah hitungan duit di mah. Anak buah bos Gelo. Karuan aja dewe.